anak king mun anjeun deka Allah kemudian anjeun terek nyorangan anjeun rek ngabatur jeung jelema nu papada ka Allah teangan nu boga karakter tilu atawa salah saeueuna kahiji teangan jelema anu ketika manehanana datang amarah tetapi bisa nahan amarah sabar anu luar biasa laisa syadid bisurah innama syadid huwa yamliku nafsahu indal ghadab jelema nu gagah lain bisa penca haju ngeleh ke batur tetapi nu bisa nahan amarah sabar anu luar biasa ketika marah baturan eta hijna nomor kedua ketika di sebuah negara di mana baik hidup aya di dinya genderang perang ditabuh teangan jelema anu siap tampil di hareup sebagai karang dada agama gagah anu luar biasa ketika manehanana diajak perang siap ketika diajak perjuang siap baturan jelema anu kos kitu macang saya pasti menang ridho Allah nomor katilu ketika manehanana boga wawasan dipenta kurang wawasanana nyana siap ngabaturan urang tanpa dibayar